Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suji. Ayeuna kantun bagian anuka 2 welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masuk bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangklong ting kana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Raja Pati di Puncak Suji bagian anu ka-12 na. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna si morosot merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, tes. Ngajak gelut abah teh da kudu pugu atuh sabab-musababna gelut teh bah. Coba da lain dorman ngaran kuring mah tapi keman kuring teu rumasa boga pasualan jeung abah teu pugu ujug-ujug jak gelut sagala ka kuring bah jeung pugu heula atuh sabab-musababna. Bebas we kumaha dewek geuleuh nyebut ngaran mah sia rek dorman rek uhe oge jadi masalah. Dasar manusia belagu apanan geus bubu sabab-musababna mah anu cikene ku dewek diomongkeun ka sia. Nah meni bolo-bolo teuing sia teh dorman ngomong we sieun we ku dewek sia teh da moal ngagelutan bebenyit anu eueuh ka wani dewek oge kari ngomong we teu wani we kitu wani teh sia nya disebutkeun teu wani mah embung kuring oge bah sob acan dipecahkan. Tapi satadina we ngomong kitu sote sieun kawalak ari kudu patelak jeung kolot model abah mah. Lah loba alesan ieu mah deuleu. Sok atuh geura maju serang dewek. Mun si laing bener eka wani mah deuleu maju. Ceuk Bah Jure langsung nyeureudeg ka hareup. Keula bah keula dina tarungna kuring ngalawan abah kuring hayang disaksian ku sakabeh tahanan jeung kudu menta idin heula ka patugas sipir meh eueuh nu misah ari geus idin ti patugas sipir mah kumaha mun kitu satuju teu bah
Cek si Keman. Daek teu daek, manehna kapaksa kudu maju ngayunan bajure. Keun urusan eta mah kumaha dewek we euy. Sok we geura maju si laingna Keman. Mun heueuh jago mah lawanan tah Bajuret. Jawara kahot anu moal aya nu bisa ngelekeun. Sok lawanan. Cek si Pecak nyelengkeung milu mairan caritahan. Dina waktu anu sakedeung oge jugrob we sakabe para tahanan anu tadi keur caricingna Mararisa teh langsung nyaramperkeun ka dinya. Pada hayang ngalajoanan si Keman anu rek ijen patutunggalan ngalawanan Bajuret. Saurang gegedug garong kahot anu ngaranna geus kakoncara ka unggal tempat. Sok maju serang dewek sia, lain ngejanteng wae. Tuh nurek kalajo geus kadarieu kabeh, geus malayar karcis malahan mah maju sia. Cek Bajuret nyarita ka si Keman di barung jeung ngaledek bari ngareret kana soang anu tuluy disada wae. Sok we rek narajang ti heula mah bah. Kuring mah tara biasa miheula narajang teh. Sok narajang. Walon si Keman bari mere isyarat ka si Jalal. Sangkan milu maju mantuan ka manehna. Urang ajar sombong sia pejuh. Ieu atuh ieu ari hayang buru-buru bencar mauru sia. Kada ieu denggelan dewek sia. Ya. Beres nyarita kitu hiuk sabrut. Bajuret geus teu ngangkengke deui. Dua peureupna pating hariuk bangbaraan nepi ka ngaluarkeun sora nu ngahiung. Cirining dibarengan ku tanaga anu rosa. Dua peureupna anu sagede-gede jeruk bali teh nyeleber pasusul-susul rek ngahanja kana sirah jeung beungeut si Keman. Untungna si Keman geus leuwih ti heula taki-taki. Barang nenjo dua pereup musuh nyemprung rikat manehna ngakiwarkeun badanna ka gigir lep. Tapi pohara si Keman ngarancungna sabab dua pereup Bajuret ciga nu aya panonan. Waktu badan si Keman ngalegot ka gigir, pereup lawan ge jadi ngalegot nuturkeun ka mana arah awakna si Keman. Atuh daek teu daek si Keman mundur ti buburanjat pikeun nyelametkeun sirah jeung dadana tina ancaman panarajang pereup lawan. Tapi anggar panarajang Bajuret terus nyuruntul jika bagong bayangan. Si Keman jadi ngalenyap oge, tapi manehna teu beakeun akal, gentak ngaragrageun badanna kana taneuh. Gorentel. Cilekedeg. Awak si Keman kegorentelan ngajauhan pakalangan. Saterusna si Keman ajeg deui pancuh dina kuda-kudana. Panonna mencrong ka Bajuret anu harita katempo keur culang-cileung neangan musuhna. Sanggeusna tadi kapaksa narik mulang deui ka dua peureupna. Kawas bolon jago teh geuning sia mah Rustam. Kalago gorentelan dina taneuh. Jiga puyuh wae sia kehet. Cek Bajuret katempo matana bolotot. Beungeutna anu pikasieun jeung goreng patut teh katempona beuki tambah serem tur geuman. Lah nya kumaha we sabisa-bisana gelut mah bah. Nya kumaha buktina we gelut mah deuleu Basukinta. Loba protes teuing sia. Sok-sok we rek gelut mah deuleu. Naon? Gea-gea abah sangeunana sia ngaganti ngaran batur teh wawalak. Bajuret Ye Bajuret ngaran dewek mah deuleu sia. Nanti mana binihna ujug-ujug kana basu minta sagaruba sia bejo. Pan tadi cek abah bebas masalah ngaran mah lain. Ulah sok lecek sorangan atuh bah. Ari kabatur sangeunana nyebut ngaran. Ari giliran manehna disebut ngaran paradoai ambek. Tuyan pisan bah.
gandeng sia kakolo teh malik-malikeun wae sia mah duraka kitu peta teh sia teh ontoan ye hakan deui kokodaing montong bebali jantan wae si lainna kunyuk ya sebrut deui Mbah Jured nyebrut deui ngagempurkeun perepatuhuna ngarah kana gadong sedangkan suku katuhuna oge ngilemeta ngabelesur rek jajak angan sakali ieu mah si Keman teu ngejat dua leungeunna ngabelesur mapag panarajang Mbah Jured wududugdes kadugdes dua leungeun si Keman bentok diadu jeung leungeun katut suku Mbah Jured tapi si Keman nepi ka ngabangkieung sabaraha lengkah ka tukang sabab kadua leungeunna teu bina jeung anu geus diadu jeung batu karang leungeun jeung suku lawan bener-bener teuas dua leungeunna saharita jadi komper tur sing sireuman hehehe kumayua sia aya ngadu kekuatan jeung dewek broning sifat kokot jelema batu cadas anu pangdasna oge bisa hancur deuleu ku kokot dewek mah untung aing teu ngagunakeun tanaga jero sapinuna lamun dinyakeun mah remuk ka kokot monongeun sia teh deuleu ceuk Mbah Jured sombong nakar ngarasa asa aing moal aya nu bisa nandingan asa aing pangjagona asa aing pangjuredna pohara sawatara eta si Keman teu ngarasa ujug-ujug beunang hate sabab manehna oge da lain jalma polostrong anu ukur ngandalkeun kawani jeung tanaga kasar wungkul si Keman mibanda rupa-rupa ilmu kadugalan anu arang dipiboga ku jalma rea kade hati-hati man ieu aki-aki teu bisa dianggap remeh pangabisana man dewek aya nu maju cicing heula si lain masuk mundur ceuk si Jala nu harita muru ka si Keman ulah waka engke lamun dewek geus kateter kakarak si lain bantuan lalajoanan heula we dewek ayeuna masuk lalajoanan heula ceuk si Keman bari ngenyang awak si Jalal ka tukang deui atuh si Jalal oge teu bisa maksa manehna mundur deui ka tukang ngahiji jeung si bewok katut batur-baturna nu tiluan nu harita keur pada-pada ngalalajoanan anu keur ijen jajaten harita si Keman geus setengah-setengah deui dina ngaluarkeun sagala ilmu pangabisana dina yang hareupan Mbah Jured anu nyata-nyata teu bisa dibawa heureuy panarajang jeung gempuran-gempuranana sajaba tina urusan pangalaman si Keman tinggaleun ku Mbah Jured sajaba tina urusan pangalaman si Keman tinggaleun ku Mbah Jured lain ti kitu ilmu Mbah Jured memang lain bantrak-bantrakeun sabab ilmu Mbah Jured mah lain ngan ukur ilmu lahir wungkul tapi jeung ilmu batina oge bisa disebutkeun ilmu anu jarang dipibanda ku jalma-jalma rea senajan si Keman oge sarua mibanda rupa-rupa ilmu kawedukan jeung kadugalan tapi kanyataanana can mahi ari kudu nandingan tur ngungkulan kana ilmu kawedukanna Mbah Jured mah anu pamustunganana si Keman bener-bener ngerasa kadese ku panarajang Mbah Jured anu terus-terusan ngarah kana sakujur badan mireungeun sobatna anu kawalahan saperti kitu si Jalal teu cicing geus teu ngadaguan deui parentah ti si Keman manehna kentak ngagajleng ka tengah-tengah pakalangan pikeun mantuan si Keman ngayunan Mbah Jured mimiti nama Mbah Jured jadi lumayan ripuh ngayunan lawan duaan bari sakti tapi angger tungtung nama manehna bisa mapakan ilmu pangabisa si Keman jeung si Jalal nepi ka dina hiji kasempetan teunggelan Mbah Jured anu ngandung tanaga jero anu tingkatanana geus lain tandinganeun si Keman oge si Jalal harita keuna pisan ngahanca kana dada si Keman yuk cebrot
si Keman nepi ka ngaheunggeuh saharita padana ngakedebut ninggang lemah. Tenggelan Mbah Jured memang lain tenggelan biasa. Sakujur awak si Keman karasa nyeri tur laleuleus taya tangan pangawasa. Antukna si Keman ukur bisa gegerungan, awakna ngapepengkang luhureun taneuh. Mireungeus sobatna nu geus rubuh, si Jalal gentak ngakempurkeun tenggelanana kalawan metakeun sakabeh ilmu pangadiwasana. Tapi nyasar wawae Mbah Jured ukur nyingcatkeun awakna ka gigir. Anu saterusna dampaleungeuna anu geus dieusiku aji semu gunting ngecebrod-keuna pisan kana beungeun si Jalal. Hupa! Si Jalal nepi ka ngakorowok tarik. Batuk. Beungeutna karasa panas, lir ibarat ditenggel ku besi panas. Jaban nyerina geus lain caturkeuneun. Nu akhirna les we si Jalal ngalanggerak kapiuhan teu inget di bumi Allah. Ngan zagi itu geuning manusia nu ngaku gegedug di pangberokan teh. So karudang deui sia diitung ku dewek nepi ka 10. Lamun teu harudang wae hartina si laing duaan kudu takluk ka dewek. Jeung hartina dewek anu jadi panguasa di ieu pangberokan diitung ku dewek. Hiji dila teuing lah 7 11 ai. Rek karudang deui moal sia teh. Cek Mbah Jured julang jeleng ngurilingan awak si Jalal jeung si Keman anu ngajara lopong di handap. Tapi da memang si Jalal jeung si Keman oge geus teu aruntupan deui pikeun teruskeun tarungna. Boro-boro bisa udang ku ngararasakeun sakujur awakna nu nyeri jeung pasiksa oge. Apanan geus sakitu pohara teu puguh rasakeunana. Komo si Jalal mah da memangna langsung teu eling. Leuheung ari si Keman mah ingetanana masih kene sadar, henteu nepi ka ngalanggerak kapiuhan ka si Jalal. Hartina si lain duaan. Daek teu daek kudu ngaku kana kaelehan sia deuleu. Jeung kudu ngaku oge kana kahebatan ilmu dewek. Beja. Umumkeun ka sakabeh para tahanan anu aya di dieu euy. Jam ieu, poe ieu, dewek nu ngaran Mbah Jured anu bakal mimpin atawa jadi gegedug di ieu pangberokan. Lamun aya nu teu panuju atawa ngabantah, bejakeun ka dewek saha manglugna. Disamet ieu manusia anu ngaran si Keman jeung si Jalal geus lain anu nyekel deui di ieu pangbuyan. Ngarti cek Mbah Jured nyarita ka si Pecak anu harita nangtung tukangeunana. Siap Mbah, siap walon si Pecak. Sawatara eta sakabeh para tahanan anu tadi ngalalajoana nu tarung kabeh oge harita keneh maranggut bari popoyongkodan ka Mbah Jured tandani ngahurmat. Saterusna sararea ngabubarkeun diri muru deui ka tempat kamar selna sewang-sewang. Tapi aya oge nu ngadon pating rariung di luar. Sedengkeun ari si Jalal anu masih keneh ngajapapang harita keneh ku si Keman diparancahan sabisa-bisa nepi ka elingna deui. Geus kitu mah si Keman jeung si Jalal oge. Geus kitu mah si Keman jeung si Jalal oge si bewok jeung 3 urang baladna pating laleos di dinya muru ka palataran tukang. Teu kudu dibewarakeun bah. Dasar ari oge apanan geus jaraun. Ayeuna mah karinyian deui aturan we abahna. Aturan anu beda jeung aturan anu geus diterapkeun ku si Keman. Nya heueuh. Kumaha si lain we ari urusan aturan mah. Anu penting aya pemasukan we ka dewek deuleu siap aja. Oh, siap bah siap. Kukuring rek dipake deui we aturan anu ti heula. Meh aya pemasukan ka pihak urang. Nya maksude ka pihak abah kitu bata.
Cek si Pecak ngajelaskeun. Cek dewek oge kumaha si laing palebadinya nama. Atur-atur we ku si laing. Pokona timiti poe ieu si laing dijieun balad dewek nu kahiji. Anu lainna balad-balad sia si laing nya balad-balad si laing. Kudu nurut kana naon parentah ti dewek. Ngarti Pecak? Cek Mbah Juret ngareret kanu tiluan. Nyatana si Dongo, si Atang Rantai jeung si Udin Bedog. Anu pamustunganana bering we Mbah Juret jeung si Pecak. Dituturkeun ku baladna nu tiluan. Ngarabring lempang muru ka palataran hareup. Tempat para tahanan caricing saacan arasup deui ka sel tahanana sewang-sewang. Mbah Juret jeung si Pecak katut baladna anu tiluan guk-gek dariuk dina bangku panjang paragi dariukna nu ngahaja disadiakeun di dinya. Di eta tempat lumayan aya kana kurang leuwih 20 urang para tahanan anu keur dariuk bari ngarobrol. Pang-pangna ngarobrolkeun kajadian ngeunaan rubuna si Kema jeung si Jalal ku Mbah Juret teh. Kebeneran keur ngarumpul di dieu euy. Dewek sakalian rek ngabejaan ka sari laing zakabeh. Timiti poe ieu, jam ieu, detik ieu. Nu ngawasa dieu pangberokan teh geus lain si Keman jeung si Jalal deui euy. Sabab ku dewek sari laing oge sabab ku sari laing oge hapanan kasaksian. Eta dua makhluk geus bisa dirubuhkeun ku dewek. Bari geus kagandengan ku sora sawang. Cek Mbah Juret bari ditungtungan ku nya Kakak Seuri bangun anu bungah nakal. Sawatara eta para tahanan anu tadi keur ngarobrol sararea kontan ngaralieu ka Mbah Juret anu harita keur ngacega hareupeun maranehanana. Pok deui Mbah Juret nuluykeun caritaanana bari anggar ngajega dina tempatna. Nah zia kalah pating haruleng gitu jika ku cekak. Teu satuju si laing kana kaputusan anu bieu dicaritakeun ku dewek ka si lainga. Cenah cek Mbah Juret molotot ka para tahanan anu memang ngadon pating haruleng jika anu kabur pangacian. Kunenjo paroman Mbah Juret anu pikasieun jiga kitu. Tapi antukna srog anu buukna jabrig diukna ngangsrog ka hareup. Pok nyarita di barung jeung rengku ka Mbah Juret. Nyabahnya kuring jeung batur-batur satuju kana naon anu dicaritakeun ku Abah. Cek eta jalema. Tah kitu atuh sia teh. Ulah jarempe wae ari dewek nyarita teh. Sangaran si lain? Tanya Mbah Juret mencrong kanu bieu nyarita. Kuring nu katelama Kamin bah. Biasa sok disarebut Kang Kamin. Keun bae Kamin oge. Ngaran mah sarua we euy. Kemarana ari nu sejenna ieu. Apanan loba pangeus pangberokan teh kana 50 na. Cek Mbah Juret ngebagi reret ka si Kamin jeung kanu lainna. Sawareh mah aya nu arasup deui ka jero sel bah. Sawareh deui aya anu ditaruka ngadon nariis. Temal si Kamin ngajelaskeun ka Mbah Juret. Oh gitu. Kajeun atuh. Kayak ku si laing bareja anu sajenna nya. Dewek nu neulah Mbah Juret gitu. Ayeuna mah anu nyekal di dieu teh lain si Keman deui. Oh, siap bah siap. Kitu we ti deka mah euy. Hayu Pecak. Urang balik heula ka jero kamar saya. Urang di ditu babadamianan hayu. Bering deui Mbah Juret diiringkeun ku si Pecak jeung 3 urang baladna ngarabring ninggalkeun si Kamin jeung batur-baturna anu masih kene pabetem-betem teu ngaromong. Gancangna carita tisaprak kajadian dirubuhkeunana si Keman jeung si Jalal anu jadi gegedug di eta pangberokan diganti ku Mbah Juret anu hartina sagala palaturan anu diterapkeun ku si Keman oge jadi diganti deui ku palaturan nu ti heula nyatana palaturan ti si Pecak.
samalah aya leuwih na deui ku Bajured mah. Lamun aya tahanan anu boga pangirim duit atawa barang naon wae ti pihak kulawarga, ukur sebagian leutik anu dibikeun kanu hakna mah. Hal sarupa kitu teh memang samemena geus jadi tujuan keur Bajured. Sabab manehna mah moal lila di obagna oge, ukur sabaraha bulan teu nepi ka sataun acan. Sawatara eta harita waktu geus ninca kawan Cipeuting. Si Keman jeung si Jalal, si Bewok oge balada nu tiluan. Nyatana si Samin, si Sardi katut si Mamat. Harita keur dariuk di jero pangberokanana, bari ngarobrol nyaritakeun ngeunaan kajadian tadi beurang. Pok harita si Keman ngamimitian nyarita ditujukeun ka si Bewok. Saha wae tadi nu ngahiji jeung aki-aki nu ngaran si Jured Dewok. Si Pecak we jeung balad-baladna nu tiluan. Nyatana si Atang Rante, si Dongo jeung si Udin Bedog. Tapi jigana nu sejen oge pasti bakal ngarilu gabung jadi baladna si Jured kete Kang. Walon si Bewok nerangkeun ka si Keman. Tapi cek beja moal lila da di dina oge Bajured maman. Moal nepi ka sataun-taun acan ukur bubulanan. Teuing sabaraha bulanna mah pokona moal lila cenah. Cek si Jalal milu mairan. Bari ngabejaan ka si Keman ngeunaan Bajured anu memang di jero pangberokanana moal lila kawas marehanana. Halus atuh ari kitu mah. Hartina dewek teu kudu mikir teuing ngeunaan kumaha carana pikeun ngarebut deui ka kawasan dewek nu ayeuna geus direbut ku Bajured. Halus mun kitu mah. Cek si Keman nembrakeun isi hatena. Tapi nalika keur ngarobrol kitu, nah atuh ari ujug-ujug uluh waktos nah kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.